Sorry. Sia kira-kira sih bayar hutang. Kata 1,5 juta. Nggak sebabara minggu, yang gitu bangsa minggu. Mau sampai rek 4 minggu ayeuna. Wah, can aya duit lagi. Sarek lagi tapi ka maehan cugan. Lantaran 1,5 juta pak kok aing kudu jual ginjal sia teh. Hanya aing mah nagih janji sia saminggu. Aing hafal ka janji aing. Cuman kumaha sih aing kan buka duit, Ring. Kumaha gitu buka duit kumaha sih. Jadi galakan sia. Anu ditagih dibandingkeun aing nu boga duit. Naon ye? Iya, hutang. Boga hutang 1,5 juta. Janji saminggu. Ayeuna geus arek sabulan geus 4 minggu. Geus kayaknya tong ribut-ribut tah geus kalau dengarerakeun. Lain nagih janjina we. Geus kajeun ke kurang dibayar eta mah. Kudu tanggung jawab. Hayu beres lah. Ya. Geus tong ribut-ribut ayeuna mah. Meh. Kayak kurang dibayar ke. Nuhun, Pak Lurah. Tumbennya lurah aing bager ayeuna mah ngabantu ke masyarakat nana. Geus berubah meureun lah lurah aing syukur. Tumben Pak Lurah bager ya lah. Sinarieun. Emang gak hutang ke kuat bayaran aing mah. San. Panjang umur Pak Lurah ya. Enggak daweung wae sorangan. Kumaha? Ya. Eta masalah nu kamari ribut teh aya. Bukan pikangerakeun ih. Heeh. Disebut mah ada goreng harus ribut-ribut mah. Karena ka urang ongkong deui teh. Ayeuna mah kieu we san. Geudeung heula, nuhun ngisi bayaran ya. Oh, heueuh. Cuma kieu ye. Di dinya boga heula teh dana talang heula. Eueuh. Aya HP eueuh san. Iya, aya HP mah. Heeh. Iya. Sing rek dijual mah. Tah, ieu paling 1 juta. Aku na paling ge 1 juta. urang boga gope. 1,5 juta lunas. Hah? Banda aing di hijina eta. Ya kieu nu kieu mah gampang atuh sukan page atuh ge menang deui. Itu bener gue kayak mau jadi hutang. Oh, mahal geus menjadi hutang. Urang dibantuan eta mah. Ya, kurang gila tuh. Ulah wakamilu mungkin seberes sekarang. Itu mana keur amuk-amukan kene ayeuna ge. Ya atur lah kumaha Pak Lurah. Geus parusing lah. Tah, kitu geus nya pasrahkeun ka urang ieu mah kieu mah lah. Heeh. Bereskeun lah. Heeh. Tah, bos. Weh. Lah. Naon ya? Butuh perlunya Naon jual sih? HP. Barang halus, Mas. Boga HP halus. Iya. Gue yang jualnya lah. Badan duit. 3 juta kajen lah. Bener ya HP halus 3 juta. Bener, hayu geus. Transfernya. Ayo sok. Aya meureun HP. Aya. Kurang ditransfer. Tah, siap. Nuhun ya. Kembali lah ya. Ayo. Halus anjir. Ding. Pak Lurah. Kenaon? Iya, kepikiran hutang ngarep-ngarep Pak Lurah datang. Oh, kebenaran Ngarep pisan ya. hutang, Tadi orang geus ka imahna. Urang ceritakeun kieu-kieu. Alhamdulillah. Urang bayar ayeuna ge. hutang teh. Siasan nangke amun amplop di mana di siasan ulah aya teh ieu deui nya. Ulah ngarasa Ya dendam. moal hari geus dibayar hutang Itu nah. beres weuna naon deui lah masalahna. Eta duit di TP urang ya. Transfer. Transfer we lah. Rekeningna ya wes sih. Bogoh deh dia tah. Jeung urang. Supkeun nomor rekening nasupkeun nya. Tah, geus beres nya. Weuna naon deui ya. Geus ya. Urang bayaran hayu ya. Nuhun Pak Lurah. Hayu sip. Alhamdulillah ya Allah. Boga lurah teh ngabela ke masyarakat leutik. Ku aing 2 periode, ku aing pilih urang nu kieu mah. Mugi-mugi we aya milikna deui 2 periode. Rezeki mati mana we aya untung guys. Gancang 1,5 juta untungna. Cang, hampurannya nuhun. Gitu atuh. Hutang teh geus dibayaran ku Pak Lurah. Oh, ku Pak Lurah. Aing eta teh goblok. Cang. Kunaon di main? Bukan lurah. Urusan teparewe. Set, yang HP-na 2 ganda. Jelema aya. Iya. Telepon atuh, bukan lurah mah. Tuh aing buka HP. Ya geus pake apa yang? HP asa wow je. Heeh. Tadi menang meuli di lurah. HP aing ye. Piraku? Biar berapa duit? 3 juta. Si goblok. Lurah goblok. Naon sih?
1 juta aing dibeli ku manehna keur bayar hutang. Buset, eta lurah terubah-rubah. Aing tapi kudu wae jeung urah teh. Bukan teh aing mah geus rubah, ku urah teh bageur. Hat. Ning. Bangsa tipu urah.